Sampurasun para wargi anu dipikasi di lebet Gusti Yesus kalintang bingah nanya urang tiasa deui patepang sok sanaos ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa Sunda dina acara Pani Ismanah mangrupikeun hiji program anu nungtun anu nuyun kahirupan urang numutkeun iman Kristiani nanging sateu acana hayu urang naneda ka Gusti sangkan dipaparin hikmat marifat ti Roh Suci. Hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama nu linggih di sawarga ngalangkungan putra nunggalna Gusti Yesus oge Roh Suci. Kasatunggalan anu esa anu ngahiji anu terus ngauban kahirupan abdi nyuhunkeun sangkan Roh Suci teu weleh ngauban ngamampuhkeun abdi sadaya midamel ngalarapkeun naon rupi pangandika Anjeun. Amin. Para wargi mugia urang sadaya danget ayeuna walagri waluya terang teu waluya teh naon waluya waktuna perlu aya nalika urang aya dina kalempohan rohani urang ngagaduhan hiji panang tayungan nyaeta Gusti Yesus ku Anjeun. Para wargi panglenyepan danget ayeuna dicandak tina buku renungan wasiat dumasar tina kitab Jabur pasal 25 ayat nu kahiji dugikeun ka 10 anu janten ayat 3 nyaeta Jabur pasal 25 ayat anu kadua anu kieu unggalna ka Gusti abdi ngaharep nun Allah panutan tebihkeun abdi tina nandangan erana kasoran ulah dugi ka dipupuas ku musuh. Para wargi unggal jalmi ngagaduhan harga diri. Unggal jalmi ngagaduhan alim upami disapirakeun dijejeleh. Tangtosna urang bakal ngaraos era. Ngaraos isin. Biasana reaksina teh ilaharna mah pasti ge ngambek leres teu. Dugikeun ka hoyong ngawales gitunya. Para wargi eta mah hal nu biasa. Sok sanaos henteu salamina oge urang teh leresnya. Margi Gusti parantos masihan pangajaran. Urang teh kedah ngadoakeun musuh sanes. Sok sanaos urang dijejeleh disapirakeun, urang ngadoakeun musuh. Para wargi kaambek atanapi ngawales kalakuan anu ngerakeun ka urang saleresna mah tiasa kahartos. Ajen inajen anu luhur jeung saestuna oge kedah dijaga ku urang kedah dimumule. Ieu hal anu henteu gampil maryogikeun pitulung ti Roh Suci sangkan urang tiasa hampura. Tah patali sareng hal eta para wargi seueur jalmi anu ngagadekeun harga dirina dugikeun gak kersa migawe naon we pikeun kauntungan pribadina. Tapi hal eta teh teu sapagodos sareng pangandika Gusti. Sakedah nama urang masrahkeun diri urang ngiring ka Gusti. Pargi kitu sangkan urang tiasa oge ngartos, urang tiasa oge mintonkeun harga diri urang. Para warga aya oge jalmi anu kirang resepnya upami aya jalmi anu ningali kahirupan anu jalmi nu sanesna anu laku lampahna teh tos ngiring sareng Gusti. Biasana mah sok aya geuningan diskriminasi cenah atanapi bahasana teh disapirakeun, dihina, dugikeun ka di era-era. Margi perbentenan tadi. Para wargi anu nulis Jabur oge ngalaman hal eta rubina teh gini. Tapi anjeunna mah teu liren teu eureun dina paraosanana sok sanaos di era-era anjeunna mah ngawangun iman jeung kayakinan yen jalmi anu nganti-nganti ka Gusti moal nandangan era kasoran, moal nandangan erana kasoran atanapi moal ngalaman di era-era ku sing saha wae. Nanging oge para wargi anu nulis Jabur oge sadar yen jalmi anu ajrih ka Gusti geuning tiasa oge nya di era-era balukar ngalakukeun hal anu teu hade. Margi kitu anjeunna nyuhunkeun supados
dosa dina waktu ke rumaja teh atanapi waktu ke ronoman teh ulah dipika emot deui ku Gusti. Anjeunna ngagaduhan patekadan bade hirup sapagodo sareng parentahna. Cindak nama teu aya saurang oge jalmi anu resep anu suka harga dirina disapirakeun di era-era sakuat tanagana harga dirina baris dijaga dibela hal ieu sapuk sareng hal eta margi kitu urang sadaya peryogi sadar kana diri urang sewang-sewangan supados laku lampah urang sikap urang teh sapertos anu nulis ieu jabur janten hiji lenyepaneun anu kalintang pentingna upami urang alim nandangan ka era kumaha carana tetep digin ajrih ka Gusti pintonkeun ya diri urang teh layak kenging pangajen cak Gusti ngaberkahan hayu urang ngadua hatur nuhun Gusti werehna abdi ayeuna mangartos geuning sok sanaos abdi manut ngiring ka anjeun oge tiasa wae di era-era nandangan ka era nalika hirup abdi teu sapagoda sareng anjeun margi kitu Gusti pasien abdi kamampu pikeun tiasa mintonkeun janten caang jeung uyahna dunya amin hatur nuhun para wargi mugia naon rupi anu tadi kapihatur teh sing tiasa janten inspirasi janten panglenyepan urang dina urang kumelendang di alam dunya tong hilap di like, di subscribe, oge di share ka wargi-wargi nu sanes margi naon hartosna para wargi parantos ilubiung sangkan hirup urang janten berkah kengingkeun kasalamatan anu sajati Gusti Yesus ngaberkahan amin rahayu.